Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Sate acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu hayu urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Nun ama nulinggi di sawarga, abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangadika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Paneda ieu disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Ngantosan Sareng Tobat. Dumasar kitab Samuel nu kahiji pasal 7 ayat 3 dugi ka 13 sareng nas nu janten puseur palenyepan urang nyaeta ayatna nu katilu anu ungelna kieu. Lamun bener maraneh rek nya tarobat ka pangeran, aalahan bangsa sejen jeung arca-arca Dewi Astoret kudu dipikeun, singkirkeun, pasrahkeun diri sagemlengna ka pangeran sarta kudu nyembah ka mantena bae. Tangtu mantena bakal ngaluputkeun maraneh tina kakawasaan urang Pelisti. Para mitra, ngantosan atanapi nganti-nganti teh padamelan nu teu nyugemakeun matak pibosenan. Ngantosan brol babarna putra urang, ngantosan kareta KRL atanapi beus kota nu diperyogikeun ku urang kangge wangsul ka bumi. Ngantosan hasil pamariosan kasehatan sareng sajabina, matak tugeunah matak bosen. Pangna kitu seueur jalmi nu tresep ngantosan. Para mitra, konteks atanapi situasi dina teks dina panglenyepan dinten ieu nyaeta kanyataan yen peti perjanjian pangeran teu deui aya di tengahing bangsa Israel. Margi digarotong ku urang Kiryat Yarim sareng tos aya di dinya salami kinten-kinten 20 taun. Kitu diseratkeun dina ayat nu kahiji sareng kadua tadi. Sate acana peti perjanjian teh tos pindah tempatna kaditu kadieu salami sababaraha waktos dugi antukna bangsa Israel micangcam aluk-alukan ting araduh peryogi ku pitulung pangeran mikasono peti perjanjian aya deui di aranjeunna. Bangsa Israel kedah ngantosan puluhan tahun pikeun ngubaran kasono aranjeunna miharep mulihna peti perjanjian pangeran katengahing aranjeunna. Dina konteks ieu Nabi Samuel mepelingan yen angen-angen tur kasono aranjeunna teh tiasa kaubaran kalayan syarat bangsa Israel kedah nya tarobat ka Gusti margi cukang lantaran peti perjanjian dugi ka direbut ku bangsa deungeun teh nyaeta aranjeunna teu taat sareng teu satia ka Gusti Allah. Para mitra, ngantosan memang teu pikaresepeun teu nyugemakeun nanging ngantosan tiasa oge janten berkah. Upami dina ngantosan teh waktu nu aya ku urang digunakeun sing hade kangge mahamkeun pangersa Gusti disagendengeun mangsa ngantosan nu diwidian ku Gusti kajantenan dina kahirupan urang. Pangna kitu ngantosan teu mihartos mung urang calik wungkul tanpa tindakan tapi justru ku tindakan ku lalampahan nyaeta introspeksi ngariksa diri sareng teras tobat. Hayu urang ngadoa. Hatur nuhun Gusti kumargi kadeudeuh kanyaah kasalamatan di lebet anjeun tos katampi ku abdi-abdi sadaya. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngamangpaatkeun waktos nu aya kangge mahamkeun pangersa Gusti. Dina mangsa ngantosan teh abdi sadaya teu nganu calik wungkul tanpa tindakan tapi estu milampah introspeksi ngariksa diri sareng tobat. Nyuhunkeun Roh Suci teu boleh ngauban abdi sadayana. Hatur nuhun Gusti, nami Gusti mugi teras dimuliakeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap, subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ulu biung dina ngamasurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cak heula. Sahabat,
Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.